Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwati fillah anu hadir di Masjid Umar bin Khattab oge para wargi kaum damu Radio Roja Bandung di mana we ayana boh di Bandung sakudureunana ngalangkungan Garura 1476 Ahim kata Nabi anu ngiring-ngupingkeun ngalangkungan internet di streaming Radio Roja Bandung di mana we ayana. Alhamdulillah sabetan ieu urang patepang deui ka meneraskeun bahasan ngeunaan fikih salat. Kamari salasa entos kalangkung urang tos ngabahas ngeunaan jamak sareng qasar. Jamak hartosna ngahijikeun dua waktu salat, lohor dihijikeun sareng asar, maghrib dihijikeun sareng isya. Oke, qasar hartosna nyaringkeus salat anu 4 rakaat janten 2. Taina orang ngabahas ngeunaan sababaraha kasalahan nu seueur dilakukeun ku kaum muslimin ngeunaan jamak sareng qasar. Anu kahiji seueur atanapi aya di kalangan kaum muslimin anu ngajamak salat tanpa ayana udzur, tanpa ayana alasan, tanpa hujan, tanpa safar, tanpa kapepet waktos, pokona mah ngajamak sadaya salatna. Sepatos nu dilakukeun ku kaum Syiah ahlakahumullah. Saur Syekh masyhur Hasan Salman, fala yajuzu lil muslim an yuqaddima shalah kullaha aw ba'daha qabla dukhuli waqtiha li anna dhalika min ta'addi hududillah wal istihza bi ayatillah. Tekenging karena setiap muslim
ngalakukeun salat sadayana boh sapari dilakukan sameme lebet waktu salat. Sameme lebet waktu salat tekenging ngalakukeun eta salat sabab sing saha jalmi anu salat sameme waktuna eta jalmi ngalanggar katangtosan Allah tur ngaheulikeun ayat-ayat Allah. Di antawis ngalakukeun salat sameme waktuna nyaeta ngajama tanpa ayana alasan. Contoh waktu asar ditarik kalohor tanpa aya alasan, berarti ngalakukeun asar sameme waktosna. Sapertos naon dilakukeun ku orang-orang Syiah. Maranehanana ngalakukeun jama mutlak zuhur sareng asar, maghrib, sareng isya tanpa aya alasan naon. Sur Imam An-Nawawi rahimahullah anjeunna netelakeun fa innahu sawwara lana halu ahli zamani wa bayyana dafi min taqdim salat an waqtiha inda jama'ati min al-juhal faqala wa qad ubtuliya zamanana min bainil azminah wa diyarana min baini diyari ahli al-ard biqaumin jahalu syar'a wa syaraku fi ba'di furu'il fiqh wa wassa'u dairatul awqat wa sawwaru lil amah ayusallu fi ghairi awqatis salat fa dhannu anna fi as-salat fi ghairi awqatiha syu'batun min syu'abit tashayyuh wa asratun min khisalil mahabbati ahli al-bait fa dhannu wa adallu. Imam Asy-Syaukani terus muncul musibah di zaman urang, di negeri urang, hiji kaum anu bodoh penggunaan syariat tapi nuturkeun syariat dina sapari aspek fikih sehingga maranehanana ngalaksanakeun salat sanes dina waktuna. Marana nyangka yen ngalakukeun salat sanes dina waktuna teh kalebet sarasaeus cabang tasyayyu. Tasyayyu teh simpati ka Syiah. Atanapi sarasaeus wujud rasa cinta ke ahlul bait, maka marana sesat sareng nyesatkeun bae. Sedangkan ahlul bait rahimahumullah bura'u min hadil maqalah lebih berlepas diri dengan pendapat anu siga kitu. Kitu deui Imam Ad-Dahabi rahimahullah taala anjeunna ngajelaskeun yen sawanjeunna anna sabab khurujil qurra wa hum ahlul Qur'an was salat bil iraq ala hujjaj li dhulmihi wa ta'khirihi salat wal jam'i fil hadar. Sarasawius penyebab kaluarna para ahli qiraat, ahli Qur'an musarreh di Irak ngalih kana tulisanes sebab kadoliman orang-orang Syiah anu oge sok ngakhirkeun salat dengan jamak salat tanpa ayana udzur. Ieu nuturkeun yen jalmi anu ngajamak salat-salatna tanpa udzur, tanpa hujan, tanpa musafir, tanpa alasan naon nu sok ngalakukeun kitu teh di kalangan kaum muslimin mengumpul kalangan Syiah. Kembali itu kesalahan jami dina masalah jama nyaeta ngajama salat tanpa aya udzur, eta nu kahiji. Kedua, ishtiratu niyatil jam'i ma takbiratul ihram aw qabla tahallul min as-salatil ula.
Kesalahan kaum muslimin nu kadua dina masalah jamak nyaeta nyaratkeun atawa diletepkeun syarat nganiatkeun jamak samemeh takbiratul ihram salat anu kahiji. Jadi upami orang bari jamak zuhur sareng asar atau nabi maghrib sareng isya, seueur jalmi anu nyaratkeun kedah nganiatkeun ti lohor keneh yen ke bari jamak sareng asar. Atau nabi di maghrib keneh yen ke bari jamak sareng isya. Disyaratkeun kitu. Tak netepkeun syarat kitu teh kalepatan naon sababna as-sahihu inda al-muhaqqiqina min al-ulama anna niyatal jam'i takfi ba'da tahallul min as-salatil ula qabla al-ihram bil tsaniyah. Pendapat anu leres di kalangan para ulama ahli tahqiq ahli hadis yen niat jamak cekak sabada beres salat nu kahiji samemeh ngalakukeun salat nu kadua. Jadi tekedah nganiatkeun di awal salat anu kahiji. Naon margi Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika ngajama salatna anjeunna teu ngawaltosan heula ka para sahabatna yang keteh bade dijama. Sehingga para sahabat terang turut dengan niatkeun bade ngajama samemeh salat nu kahiji. Sabada beres salat nu kahiji langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadeg deui ngalajenkeun ka salat nu kadua. Nah, para sahabat terang yang terkala bade dijama. Anu berpendapat siga kitu teh nu berpendapat yang terkedah nganiatkeun ngajama di awal salat yang tawisna Imam Al-Mazani kalabat Imam Asy-Syafi'i dikuatkan ku Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dituturkan ku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Pendapatnya oke yang dikuatkan ku Syekhul Islam dengan Majmu' Fatawana disababkan ku ayat sababaraha dalil nu kahiji nalika Rasul sallallahu bade ngajama salat anjeunna teu masihan terang ka para sahabat yen anjeunna bade ngajama. Tur para sahabat teu tarangeun yen Nabi sallallahu alaihi wasallam oge bade ngajama. Sabada beres salat nu kahiji lajeng Nabi naraskeun ka salat nu kadua. Tah di harita para sahabat nembe terang yen bade dijama. Otomatis dina salat nu kahiji teu nganiatkeun heula bade dijama. Dumasar karena eta maka ieu nuduhkeun yen teu niat bade ngajama di awal salat teu sawios-wios. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari juz kahiji halaman 18 netelakeun wa yuqawi dzalik annahu alaihi salatu wassalam jama'a fi ghazwati Tabuk wa lam yadhkur dzalika lil ma'mumin alladziina ma'ah wa law kana syaratan la'allamahum bihi. Numuatkeun hal eta nyaeta bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajama salat waktu perang Tabuk, tapi anjeunna teu masihan terang ka makmum anu wiring salat sareng anjeunna
upami nganiatkeun di awal teh jadi syarat pasti ku Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal dipasihan terang. Kitu deui nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam kaluar bade angkat haji. Anjeunna salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Terus salat asar di Dzulhulaifah 2 rakaat. Dzulhulaifah tempat miqatna para jamaah haji anu aya di anu linggih di Madinah. Miqatna hartosna tempat awal ngawitan ngalakukeun ibadah haji. Upami kana orang Indonesia anu langsung ka Mekah, miqatna di Yalamlam. Upami ka Madinah heula miqatna di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah di lebat kota Madinah. Di kota Madinah ke Dzulhulaifah paling 10 menit karena bus. Jantan di lebat kota Madinah. Sehingga nalika anjeunna angkat di Madinah salat zuhur 4 rakaat, terus salat asarna 2 rakaat. Magi tos angkat di bumina sanes masih di kota Madinah, tapi tos angkat di jalan sehingga hanya di jalan 2 rakaat. Di pungkur Nabi sallallahu alaihi wasallam anu ngiring haji seueur anu harita terang tata cara salat safar, mungkin karena lebet Islam atau Nabi mungkin teu pernah angkat-angkatan tebing, terutama para istri. Alanjeunna ngiring salat sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tur Nabi sallallahu alaihi wasallam sameme salatna teu ngumumkeun ka para jamaah yen anjeunna bade qasar. Henteu. Teu nyarios urang di qasar ieu 2 rakaat, henteu. Langsung we salat 2 rakaat. Sehingga para sahabat anu tarina bade opat ninggal Nabi salam satos 2 rakaat, aranjeunna ngiring salam. Jadi para sahabat tos niatna bade opat tetela Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ukur 2. Kadzalika jama'a bihim bi Arafah wa lam yaqul lahum inni uridu an usolli al-'asr ba'da dhuhr hina shalah. Kitu deui nalika Nabi ngajama salatna di Arafah. Nya di jamaah di qasar. Nabi teu ngumumkeun heula ka jamaah yen kuring bade di qasar 2 rakaat sareng di jamaah salat asar. Henteu. Langsung qomat, langsung salat 2 rakaat salam, qomat deui langsung salat deui 2 rakaat salam. Tur para sahabat teu tarangan ti anggalna. Kitu sur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dumasa kana hal eta maka terjadi syarat yen ngajama kedah diniatkeun di salat muhaiz. Dalil nu kadua dina kitab Sahih Bukhari sareng Sahih Muslim. Harita Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Tapi 2 rakaat saha tadi 2 rakaat anjeunna salam. Padahal salat asar kedahna 4. Tos salam teu aya anu negor. Langsung para sahabat ngiring salam. Padahal para sahabat terakhir eta 2 rakaat. Faqala lahu dzul yadain. Ayat ini sahabat anu dipasihan gelar dzul yadain. Dzul yadain hartosna jami anu ngagaduhan 2 panangan. Disebut itu sabab 2 panangan anjeunna panjang langkung ti umum najari. Kurang sadar ada 2 panangan. Tapi eta jami disebut dzul yadain sabab pananganna panjang. Ya jauh sahabat nu namina anu disebut dzul yadain naros aqsar tasolah am nasita. Wahai Rasulullah, naha salira teh ngosor salat atau nabi hilang. Kumasar Nabi sallallahu alaihi wasallam ansa walam tubsar.
kuring kehilang oke tadi kosong. Jadi Nabi SAW nyangka yang ada obat rokaat hilang itu di kosong itu. Kuma sore sahabat balafat nasi tahu pemimpin itu mah salira hilang ya Rasulullah kurang dua rokaat. Ninggal itu Nabi SAW meneruskan para sahabat akan menyambung duliyadain nah laras seperti dicariuskan duliyadain para sahabat anu harita ayah Abu Bakar Umar Utsman Ali ngawalar nah laras ya Rasulullah fa'atam masolat. Terus Nabi SAW menampi sholat 2 rakaat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dina dua kitab sahihna. Saya masyhur Hasan Salman nalika ngajelaskeun ieu anjeunna netelakeun falau kana al-qasru la yajuzu illa idza nawaw la bayyana dzalik wa la kanu ya'lamuna dzalik wal jam'u mithlu qasr fi hadzal jami'. Upami qasar teu kenging dilakukeun kajabi kedah diniatkeun samemehna maka pasti hal eta bakal terangkeun ke Nabi waktu salita nalika anjeunna 2 rakaat pada kedah 4 rakaat diterusna di kosong pasti Nabi bakal ngajak henteu dari kosong atau kedah diniatan di awalna pasti gitu. Tapi ieu mah Nabi SAW teu ngajelaskeun kitu nuduhkeun yen di kosong salat teu kedah diniatan di awal. Dah jama hukumna sami sam qasar henteu wajib diniatan di awal salat anu kahiji. Eta dalil anu kadua. Dalil anu katilu wa yastadillu bihadzal hadits ala jawazi niyatil jam'i indal ihram bitsaniyah bil wajhil akhar. Hadis jauhnya biasa dijadikan dalil ngeunaan kengingna niat jama nalika bade ngalakukeun salat nu kadua dina sisi anu salis. Saur Imam Al-Ghazali rahimahullah nalika ngajelaskeun hadis ieu wal qiyasu indi in sallama wa lam yakmil jam'a fa jama'a fi qurbin ma sallama biqadri ma law arada al-jam'a kana dhalika khaslan qariban bainahuma wa anna lahu al-jam'u. Qiyas numutkeun pendapat kuring ngeunaan hadis ieu yen upami Nabi sareng para sahabat teu nganiatkeun jamaah upami anjeunna salam tur teu nganiatkeun jamaah maka ngajama sabada salam eta kalebet hal anu dikengingkeun numutkeun syariat. Dumasar kana hal eta maka halepatan jalmi-jalmi nalika bade ngajama salat netepkeun syarat yen niat jama teh kedah ditetepkeun di awal salat anu kahiji. Ia lepat sebab bertolak belakang salam sababaraha riwayat anu dijelaskan ku para ulama ahli hadis sehingga kesimpulanna kenging nganiatkeun jama di awal salat anu kadua umpamana bade ngajama zuhur sareng asar kitu tanya tapi niat ngajamana pas bade asarna umpamana orang salat zuhur terus beres salat zuhur langsung aya ngajak ke Jakarta ya umpamanya lalu kita barang jama we ke sareng asar jadi niat ngajama teh nembe bade ngalakukeun salat asar maka eta teu sawios-wios sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam tara masih terang ka para sahabatna upaya bade dijama antara Nabi dan qasar tur para sahabatna teu niatkeun jama di awalna namanya niat jama teh bade ngalakukeun salat anu kadua. Ieu kasalahan anu kadua masalah jama nyaeta nyaratkeun niat ya. Kasalahan anu katiluna nya
angkatan. Terus dijelaskan ngajama sholat sanes mengukur hak musafir. Tapi anu teu angkat-angkatan oge kenging asal aya udur. Di antara udurna sapotos anu dijelaskeun ku urang nyaeta kusabab lungsurna hujan. Dijelaskan ku para ulama ngeunaan salah sawios udur kanggo ngajama nyaeta hujan. Salah sawios dalilna nyaeta naon anu dijelaskan dina hiji hadis anu katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sari Ibnu Abbas, "Shalla Rasul sallallahu alaihi wal asr jami'an wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safarin." Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajama zuhur sareng asar oge maghrib sareng isya sanes nalika sieun oge sanes nalika safar. Naon atuh alasanana? So Imam Malik awadalika kana fi matar. So Imam Malik numutkeun kuring hal eta teh disebabkeun ku sabab lungsurna hujan. Hadis ieu atau ucapan Imam Malik ieu urang biasa kapenah da kitab Al-Muwatta susunan Imam Malik. Hadisna telah dijelaskan hadis sahih riwayat Imam Muslim dina kitab Sahih Muslim. Kedua, Abu Zubair netelakeun fasa'atu Sa'idan lima fa'ala dzalik. Saur Abu Zubair abdi naros ka Sa'id. Kunaon margina Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajama salat kalau angkat-angkatan diwala sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kama sa'altani faqala aradu alla yukhrija ahadan min ummati. Kuring oge naros ka Ibnu Abbas sakumaha anje nulis naros ka kami, maka Ibnu Abbas ngawala yen saur Ibnu Abbas Nabi alim nyusahkeun ka umatna. Teras ditetelakeun ku Amr bin Haram Tisai anna Ibnu Abbas jama'a baina dhuhri wal asr min syughlin wa jama'a Ibnu Abbas annahu shalla ma'a Rasul sallallahu alaihi Madinah adh-dhuhr wal asr jami'an. Jawabas Ibnu Abbas ngajama salat zuhur sareng asar kusabab kasibukan anjeunna, kusabab sibuk anjeunna ngajama salatna padahal harita anjeunna teu nuju angkat-angkatan. Qatadah ngariwayatkeun sami'tu Jabir bin Zaid an Ibnu Abbas qala jama'a Rasul sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asr wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Sur Qatadah abdi naros ka Jabir bin Zaid ti Ibnu Abbas yen Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajama salat antara zuhur sareng asar maghrib sareng isya di Madinah tanpa ayana rasa kasieun, tanpa ayana hujan, tanpa ayana safar. Tilu disebutkan Nabi ngajama salat tanpa sieun, tanpa hujan, tanpa safar, nuduhkeun yen tilu ieu mangrupi udur atau nabi alasan kengingna dijama. Upami dijama sieun atau nabi hujan atau nabi safar, maka jalmi anu ngalakukeun tilu hal ieu kenging dijama sanos menuju angkat-angkatan alias di bumina. Dumasar kana hal eta maka dikengingkeun jalmi ngajama salat sanos teu angkat-angkatan asal aya tilu
alasan anu kahiji nyaeta hujan, alasan anu kadua na sieun, alasan anu katilu sakumaha dilakukan ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kusabab kasibukan sanaos kasibukanana teh kasibukan anu sifatna duniawi tapi sifatna kalintang pentingna maka kenging dijama sanaos untuk angkat-angkatan. Ayeuna timbul patarosan hujan anu janten salah sawios udur dikengingkeunana jama nalika hujan anu kumaha nah hujan anu ngagebrek ada nanti asal hujan sanos hujanna hujan naon rintik-rintik bahasa Indonesia nama naon Sundana rintik-rintik teh girimis mah gerimis ngaririntik hujanna rintik-rintik nah dikengingkeun atana henteu maka dijawab ku para ulama ngeunaan masalah eta sanes para ulama dina masalah ieu benten-benten. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anjeunna netelakeun tujma'us shalah bi maqarin katsiran kana aw qalilan. Kenging dijama salat ku sabab hujan buah hujanna teh ageng seueur atanapi alit atanapi sakedik. Pokona saur anjeunna asal hujan maka hujan eta janten udur kama jalmi ngeunaan dikengingkeunana ngajama salat. Sur Syekh Mansur Hasan Salman wa minhu na'lamu khata'a man yusirruna ala fathi nawafidil masjid qabla ihramil imam bil jam'i baina as-salataini liya'lamu hal yanzil matar am la bina'an ala syarti ba'd al-fuqaha anna al-jam'a la yushra'u illa inda kamil matar waqta iftitahi as-salataini al-majmu'ataini. Saur Syekh Mansur Hasan Salman tina sababaraha katerangan anu aya urang terang kasalahan jalmi-jalmi anu bade ngajama salat ku sabab hujan ku cara muka heula jendela masjid samana dijama salat kanggo ninggalna hujan teh tos turun atanapi henteu. Naon sababna? Sabab para fuqaha netelakeun ngajama teu dikengingkeun ku syariat kajabi upami lungsurna hujan. Ta sabada hujan lungsur maka name disyariatkeun ngajama salatna. Namun kanggo ngamuningakeun yen eta teh hujan atanapi henteu cekak ku cara-cara anu ma'ruf kahiji katinggal lungsur na cai hujan kadua kakuping sorakna anu ngalantarankeun sadayana yakin yen eta teh lungsur hujan tanpa kedah ninggal boh tina panto atanapi tina jendela masjid. Katilu ngajama salat ku sabab hujan disebutkeun waktu iftitahis salatainil majmu'atain nalika dikawitan dua salat anu bade dijama teh. Jadi upami salat anu bade dijama teh antawis lohor sareng asar atanapi maghrib sareng isya cekak ku dikanyahokeun hujan dina waktos nalika bade awal salat anu kahiji
maka nalika awal salat anu kahiji teh katinggal hujan tur diyakini hujanna maka kenging dijama. Imam Malik ditaros disebutkan su'ilal Imam Malik anil qaumi yakunu ba'duhum qaribul manzil minal masjid idza kharaja minhu dakhala ilal masjid min sa'ah wa idza kharaja ilal masjid la manzilihi mithla dhalik yadkhulu manzilahu makana wa minhum al-ba'id al-manzil minal masjid atara ayyajma'u baina salataini kulluhum fil mafar. Imam Malik ditaros jalmi-jalmi jarak bumi naka masjid benten-benten aya anu nempel di masjid begitu keluar di bumi langsung lebat ke masjid harita kene itu deh wina aya oge anu talebih di masjid nah sadayana boh cakap wa anu tebih dikengingkeun ngajama dua salat dina waktos hujan maka Imam Malik netelakeun ma ra'aitun nas idza jama'u illa al-qarib wal ba'id fahum sawa'un yujmi'un. Saur Imam Malik kuring teu ninggal manusia kajabi upami aranjeunna sadayana tos ngumpul di masjid poho anu tebih poho anu cakap aranjeunna hukumna sami kenging dijama salat kusabab hujan. Tos nyarios Muhammad bin Rusyd nalika komentaran naon anu diterangkeun ku Imam Malik nembe anjeunna netelakeun wa hadza kama qala li anna jama'a idza jaza min ajli masyaqqah allati tadkhulu ala man ba'da dakhala ma'ahum man qaruba idza la yasimu lahum ay yanfaridu dunahum fa yusallu kulla salatin fi waqtiha jama'atan lima fi dhalika min tafriqil jama'ah wala ayatsuqu shalah fi jama'ah. Saur Muhammad bin Rusyd naon nu diucapkeun ku Imam Malik leres kitu pisan sabab jama upami dikengingkeun kanggo hiji jalmi ku sabab aya kasulitan kalebet jalmi anu tebih maka berlaku oge kanggo jalmi-jalmi anu carara sebab tekenging jalmi salat bisa nyalira sehingga ngalantarankeun terpecahna jamaah salat. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat anjeunna bumina nempel di masjid. Upami anjeunna kaluar di bumina langsung lebet ka masjid tapi anjeunna oge ngajama salat sasarengan sareng para sahabat nalika lungsur hujan. Dumasar kana hal eta maka dikengingkeunana ngajama salat kusabab hujan berlaku kanggo anu tebih oge kanggo anu cakep. Berlaku kanggo jalmi anu kahujanan atanapi anu teu kahujanan di jalan. Berlaku jika jalmi-jalmi anu bebecekan di jalanna atanapi teu bebecekan. Berlaku oge kanggo jalmi-jalmi naha ngaros kasulitan kuhujanna atanapi teu kasulitan sabab nu penting mah hujan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala netelakeun wa yujma'u min qalilil matar wa kathirihi wa la yujma'u illa man kharaja min baitihi ila al-masjid wa yujma'u fihi qurbal masjid aw kathura ahluhu aw qallu aw ba'du wa la yajma'u ahadun fi baitihi lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a fil masjid wal musalli fi baitihi mukhaliful musalli fil masjid. So Imam Syafi'i kenging dijama kusabab hujan bahwa hujanna ageng atanapi alih. Tapi so Imam Syafi'i kenging ngajama salat kajabi jalmi-jalmi anu kaluar di bumina pada salat di masjid teras ngajama di masjid masjidna caket atanapi tebih seueur atanapi sakeutik
tekenging hijama ngajama sholatna di bumina sabab Nabi SAW ngajama sholatna di masjid. Sedangkan jami anu sholat di bumina hukumna benten sareng sholat di masjidna. Ia dikemukakan ku Imam Asy-Syafi'i na kitab Al-Juz anu kahiji halaman 85 anu nuduhkeun yen hujan bo alit bo ageng dikengengkeun kanggo ngajamak sholat. Namun dikemukakan ku Imam Syafi'i ngeunaan yang jamak khusus kana jami-jami anu di masjid ieu teu disepakati ku para ulama. Ulama-ulama anu salesna netelakeun teu disyaratkeun salat di masjid kanggo ngajamak. Pokona asal aya udzur nu mangrupi hujan dikengengkeun ngajamak sanaos teu di masjid. Contoh kanggo para istri anu salat di bumina teras hujan dikengengkeun ngajamak salatna. Contoh deui kanggo jami anu teu damang teu tiasa angkat ka masjid teras hujan maka anjeunna kenging ngajamak salatna di bumina. Nu berpendapat sapertos kieu di zaman kapungkur sareng di zaman ayeuna seueur di kalangan para ulama, sedangkan di zaman ayeuna anu ngengengkeun di jamanna salat sanos di bumina di antarisna Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah kitu di muridna nyaeta Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tah dumasar kana katerangan anu tadi dijelaskeun terang we salah sawios kalepatan jami dina ngajamak salat nyaeta nya ngalarang ngajamak salat ku sabab hujan. Padahal hujan kalawan salah sawios udur kalau dikengengkeunana ngajamak sanaos pas ngajamak nu ngadua kalian hujan teh raat kitu tanya. Namanya takbir anu kadua pada pas salat isya gitu nya takbir anu ngawitan can Fatihah acan hujanna parantos raat maka teu sawios-wios ku sabab syariat netepkeun yen hujan janten udzur kanggo dikengengkeunana ngajamak. Tah penjelasan para ulama ahli fiqh ngeunaan masalah ieu seueur namun kusim kuring teu diaoskeun sadayana. Namun naon anu dijelaskeun tadi insyaallah langkung dicekap kanggo urang sadayana kanggo ngayakinkeun yen dikengengkeunana jamak ku sabab hujan boh hujanna ageng boh hujanna alit boh zuhur ka asar atau nabi maghrib ka isya. Taeta sabaraha penjelasan ngeunaan jamak. Nu kadua ayeuna afdal musallin fi sholatin fi safar. Sababaraha kasalatan salat nalika safar. Safar hartosna nyanyabaan. Kasalahan anu kahiji yusolli ba'dhum fis safar khamsa salawatin fi khamsa awqatin duna qasar wa haula yatrukuna sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi fi'lihim hadha id athabitu anhu al-qasr wal jama' baina sholatain. Kasalahan kahiji kaum muslimin ngalakukeun 5 kali salat di 5 waktu tanpa qasar tanpa jama'. Aranjeunna ninggalkeun sunnah Nabi nalika safar sabab tos seueur katerangan yen Nabi ngajama sareng ngosor salatna nalika nyanyabaan. Di antawis penjelasan yen Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam teu boleh ngosor salatna. Oke, orang jelaskan hadis-hadisnya. Imam As-Shinqiti rahimahullah natalakan ajma'al ulama ala masyru'iyati qasr ar-rubaiyah fi safar khilafan liman syadda. Wa qala la qasra illa fi khawfin wa man qala la qasra illa fi safar ta'atin khassa
fa innaha aqwalun la mu'awwila 'alaiha inda ahli ilm. Imam Asy-Syafi'i para ulama tos ijma ngeunaan disyariatkeunna qasar dina salat 4 rakaat nalika safar benten sareng jalmi anu nyimpang teh anu ngatarakeun daya qasar kajabi upami sieun aya deui daya qasar kajabi upami angkat-angkatan teh dina kataatan sapertos angkat haji umroh kitu nya. Ieu kalebet pendapat anu teu berdasarkan dalil. Sehingga aranjeunna upami angkat dagang pada sanes kataatan. Jadi teu kenging qasar salat. Anu laras asal safar, boh safarna berat, boh safarna hampa, boh safarna capek, boh safarna rileks, boh safarna angkat mapak atanapi nganggo kendaraan anu raos sapertos kareta anu ber-AC, bus anu ber-AC, mobil ber-AC atanapi nanu ngapung teh kapal terbang asal safar maka etak sadayana janten udzur kama qasar. Allah ngadawu dina Al-Qur'an dina surah An-Nahl ayat ke-8 wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ayana kapal, ayana mobil ber-AC terus diisyaratkeun dina Al-Qur'an. Surah Allah Subhanahu wa taala dina surah An-Nahl ayat ke-8 wal khayla kuda-kuda wal bighala bagol teh kendaraan perkawinan antawis kuda sareng keledai. Nah bahasa Sundana keledai teh kalde. Namina bagol. Oke keledai supaya aranjeun numpakan eta kendaraan wazinatan oge sebagai perhiasan di muka bumi wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah oge bakal nyiptakeun kendaraan-kendaraan anu aranjeun ayeuna teu terang. Jadi maksud kendaraan anu aranjeun ayeuna teu terang, jadi maksud ayeuna teh zaman sahabat nalika ayat ieu lungsuh. Ieu ngaisyaratkeun engke di zaman akhir bakal muncul kendaraan-kendaraan anu Nabi sareng para sahabat teu uningan. Kalabat ayana sepeda, ayana motor, ayana mobil, ayana kapal udara, aranjeunna teu terangan tapi ku Allah tos diisyaratkeun wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah nyiptakeun kendaraan-kendaraan anu araranjeun teu terang ayeuna. Dumasar kana hal eta saur Syekh masyhur fahala rabbuna subhanahu yukhbiruna annahu yakhluqu ma la na'lamu min markubat wa ghairal mawjudat fi zaman al-wahyu ta'irat, qatirat, sayyarat wa ghairuha. Tahdina ayat ieu Allah ngaunigakeun ka urang yen anjeunna Allah bakal nyiptakeun kendaraan-kendaraan anu teu lungsuh teu kauninga ku jalmi-jalmi di zaman lungsurna wahyu, di zaman para sahabat sapertos pesawat terbang, sapertos qatirat, kareta atau napi mobil atau napi kendaraan anu sanesna. Dumasar kana hal eta naha Allah terangkeun ke bakal aya pesawat, bakal aya mobil, bakal aya kareta, pasti Allah terang sabab Allah anu nakdirkeun eta. Tur masihan kamampuan ka jalmi ka ngadamel hal-hal eta. Maka pasti Allah terang tur syariat Islam ieu universal mencakup ka zaman modern di zaman urang ayeuna. Kumaha kitu salami urang safar, boh safarna teh nganggo pesawat, nganggo mobil atawa napi mapak, maka tetap disebut safar tur dikengingkeun atawa napi jadi udzur kanggo urang kanggo ngosor salat-salat urang. Tayana urang mah kana hadis-hadis nalika Nabi ngosor salatna. Kahiji hadis nu katampi di Aisyah radhiyallahu anha. Saur Aisyah radhiyallahu anha
hadar was safar fa ukhirat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Aisyah, Allah ngawajibkeun salat nalika awal diwajibkeun 2 rakaat boh nuju teu angkat-angkatan boh nuju angkat-angkatan terus ditetapkeun 2 rakaat ieu kanggo salat safar tur ditambah 2 rakaat deui kanggo salat nu teu angkat-angkatan. Saur Imam As-Sunani dina kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram anjeunna netarakeun fi hadzal hadithi dalilun ala wujubil qasr fi safar li anna furidat bi ma'na wujibat wa wujubuhu madhhabul hadawiyyah wal hanafiyah wa ghairihim. Dina hadis ieu aya dalil ngeunaan wajibna qasar kanggo jalmi anu safar. Sabab perkataan furidat diwajib difardukeun harusna diwajibkeun. Aisyah netarakeun Allah ngawajibkeun salat 2 rakaat boh safar boh hadir teh teu safar. Jadi nalika urang safar wajib 2 rakaat. Biasanya tah teras ditetapkeun eta kewajiban kanggo anu safar ditambah kanggo jalmi anu hadir anu 2 janten 4 rakaat. Seperti sholat asar sholat isya kajabi subuh anu angkat maka disebutkan sing saha jalmi anu sholat nalika safar 4 rakaat sami sareng jalmi anu ngalakukeun subuh 4 rakaat. Tur safari ulama dumasar kana hal ieu negarakeun yen qasar sholat nalika safar hukumna wajib. Ieu anu kahiji. Anu kaduana ngeunaan wajibna qasar sabab teu acan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampurna 4 rakaat nalika safar. Teu kariwayatkeun Nabi angkat-angkatan bari teu qasar. Selalu teu boleh anjeunna qasar ras dumasar kana hadis umum sallu kama raaitumuni usolli. Pra anjeun salat sakumaha anjeun ninggal kami salat. Kalabat nalika diqasar urang nurutan. Maka kalapatan jalmi nyaeta teu ngosor salatna ku sabab ngaraos yen safarna teu capek. Upama angkat di ka Jakarta ngomong mobil ber-AC. Rileks santai pas waktu salat subuh orang salat dari rileks lah kuat 4 rakaat oge akhirna derre 4 rakaat. Nyalahan karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumasar kana hal eta maka kasalahan jalmi anu angkat-angkatan nyata salatna teu diqasar. Tur eta jalmi nyimpang tina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeunaan qasar salat. Da kasalahan kasalahan katilu kaopat samsatlasna orang kelaskeun uke ena salasa anu bade dongkap tapi salasa payun orang libur heula panintennya sibukuring aya udur salasa anu salajengna kaping 18 insyaallah orang kelaskeun deui salasa payun sakumaha biasa orang diren heula. Sagap sakitu heula ayeuna urang nimah kana tanya jawab upami aya patarosan mangga ditaros alhamdulillah. Ayo kalau sholat jamaah ngeunaan pada zuhur sareng pada maghrib kan sholat sunat mau sholat sunat sareng zikirna bicara anu iya kumaha sholat sunat musafir atau nabi nu ngajamak sareng sholat teu disyariatkeun ngalaksanakeun sunat rawatib. Jadi upami urang ngajamak salat antawis zuhur sareng asar kusabab hujan maka teu disyariatkeun ngalakukeun salat rawatib boh qoblana boh ba'dana. Kitu deui maghrib sareng isya.
Kitu deui jalmi anu musafir kenging ngalakukeun salat sunat naon wae kajabi salat sunat rawatib. Upami tahajud, tahiyatul masjid, syukur wudu, duha mangga. Tapi pas rawatib mah kajabi 2 rakaat sadaacan subuh. Eta mah wa musafir wa anu hadir mungkin maka tetap disyariatkeun ngalaksanakeun 2 rakaat sameme subuh. Eta nu kahiji. Kedua aya wiridna kumaha. Wiridna dilakukeun sabada salat anu kadua. Umpamana zuhur terus dilaksanakan langsung komate di jamak sareng asar fokus sabab musafir fokus sabab hujan itu tanya maka wiridna dilaksanakan sabada beres sholat kadua sabada asar itu di maghrib ka isya wiridna dilakukan sabada maghrib sanes di tengah-tengah antara nabi 2 kali cekap sekali untuk dilakukan sabada sholat anu kadua. Wallahu a'lam bishawab. Ayeuna orang ka pendengar radio Roja heula Muzaim di studio mangga upaya patosan. So. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam mangga Pak Qasim. Waalaikumsalam mangga Pak Qasim terus lebat mangga. Waalaikumsalam mangga Pak Qasim terus lebat. Ini mungkin suara anak. Waalaikumsalam mangga Pak Qasim terus lebat. Pak Qasim suara saya halo-halo. Gimana orang kaki gitu, tapi dia kali itu terlebat Pak itu. Saya mungkin dia terlebat. Waalaikumsalam mangga Pak Qasim. Waalaikumsalam. Dekat lah. Saya padahal Pak Qasim tadi suara anak itu mau aneh-aneh dekat kuping Pak Qasim. Iya sok. Waalaikumsalam sok. Sok mangga. Tuh kan. Sok yang nomor daya mana di kelas? Maaf besok. Umaros imam pengaman Bapak Sri Akan. Aku juga nulis mana bahwa saya terus asal supaya jam 5 Subuh. santan jahitan. Alban Umaros biasa mengadakan kosor setelah lagi kantor kosor pakin lapor apa saya asal anu repotnya asal lah begitu dan Angkat setengah 5 dia ke mana? Cimahi itu berita kan saya lihat Dia ke Cimahi. saya Di Cimahi beres kan? angkat dari Cimahi itu ke Kabupaten Iya. Bapak angkat dia jam 3-an jam 4 kan nanggung jam 3 gitu. Iya, aya patarosan di Pak Yusuf. Upami orang dia bari angkat ke Jawa dengan bus nate 4:30 di Cimahi. Orang berarti mios nate pada asar. Jadi sempat. Oh, tersempat. Jadi upami dia pada asar mau udah tentunya kemarin macet atau nabi itu. Ya itu kemungkinan Pak. Kemungkinan anu kahiji asal biasa ditarik kalau jangan sholat dhuhur heula atau sholat dhuhur 4 rakaat sampai asar 4 rakaat. Asarna teu dikosor. Margi urang teu acan angkat. Upami urang teu acan angkat masih aya di bumi nyalira maka teu kenging dikosor. Margi kosor mah kanggo musafir kanggo jami nu angkat-angkatan. Upami orang keasan angkat-angkatan berarti itu berlaku kosor kalau orang. Kajabi umpamana wae orang angkat di bumi teh 2:30. Keasan salat asar.
ngantos keneh mobil, umpamanya menuju ngantos keneh mobil, ngom ke aya masjid di dieu, maka orang sholat di kosor 2 rakaat sabab orang terus angkat di bumi terus ngawitan angkat-angkatan sanos masih keneh di lemburnya dirang. Sakumaha Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika bade haji salat heula di bumi di Madinah 4 rakaat terus nalika di Dzulhulaifah baru Dzulhulaifah masih lebat Madinah masih di lemburna anjeunna salat di kosor 2 rakaat. Pokoknya asal tos angkat di bumi sanos urang umpal salat di masjid caket bumi tapi orang tos ngawitan angkat-angkatan maka orang tos dianggap musafir maka berlaku hukum qasar. Wallahu a'lam bishawab. Maka Musaid. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Maka Pak di ketetapan. Waalaikumsalam. Iya, maka Pak terus ya terus lebat. Waalaikumsalam. Maka Pak Bambang. Waalaikumsalam. Saya segala suara anak terlebat dari tutup. Halo, mana Pak Bambang? Waalaikumsalam. Sampai saya aku orang nyalios saya tak kuping gak dia sok. Ayo mana Musaid, sina nyarios saya tak kuping gak dia. Susah syaratnya ayat yang buat tadi surubina. Maka orang ibu-ibu dipengkar ayat pertarasan. Pemiaya maka pemiaya ke bapak-bapak. Mengapa? Saya dua kakak mulai di kota kemarin hari sekumanya atau si anak saya tangkapnya kira diundang pada saya apalan gitu kemudian naskah seratan anu kaduana masalah lansia nah biasa di kosor ngelaksanakan sholatnya atau itu kalau ada di bumi pada hari bumi hukumnya biasa mati lu hati lu na kumar di awal namanya gaul kadiu tinggalin anu benten di nama masalah tidak bertanya biasanya kenapa? Gitu. Aina sedekah. Hari dia ada nyadangu mah tahu ke kapungkur waktu kurang bani ya. Semua. Juga penjelasan. Iya, lepasan dengan Pak. Kurang Sedia dengan Nami. oh Aki masih Nami. anu lengkap nama Aki Komarudin. Oh, Pak Aki Komarudin. Jadi Aki itu Nami. Iya, jadi kata-kata itu di masyarakat Aki we. Aki. Di Aki. Ayah patarosan di Aki. Kurang benar. Tilu patarosan. Kahiji sanes patarosan usulan supados nganama tulisan ringkasan materi teras dibagikeun gitu tanya. Mohon eta teh hapunten rada abot manggi waktos ka menyeratna kahiji kitu kadua upami hoyong aya cecepengan kitab nu urang dibahas judulna al-qaul muhim fi akhtar musallin hartosna kesalahan-kesalahan jami sholat ya terus aya tarjamahanna kitu nya akan punya pilari kitu tanya peser atau nabi nabut nah pas ieu dibahas eta dibuka
kahiji. Kaduana tatarosan kadua eta anu kata teh anu lansia. Nah kenge dikosor henteu. Ya. Kosor dina Al-Qur'an mengukur ujurna teh hiji we, nyaeta nyaba. Allah ngadawu dina Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 101, fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Lamun anjeun angkat-angkatan di muka bumi teu sawios-wios ka anjeun ngosor salat-salat anjeun. Jadi anu kenging kosor mengukur anu nyaba. Anu teu nyaba teu kenging. Tapi anu teu nyaba kenging ngajama kusabab teu damang atanapi ayana unsur masyaqah teh kasulitan upami teu dijama. Contohna anu sibuk, contoh anu teu damang. Anu teu damang oge anu sieun. Anu sieun teh nyaeta umpamana kusabab seueurna kajahatan di luar bumi, atanapi ayana rampok, atanapi mungkin ayana binatang buas, gitu tanya di luar maka kenging dijama. Kalebet anu lansia upami lemah, upami teu dijama lemah ngalakukeun salatna kenging dijama. Jadi kenging dijama unggul tapi teu kenging dikosor. Taruhan nukatilu ngeunaan iktidal. Iktidal naha sami Allah liman hamidah teh sidakep deui atanapi ngabumbai ka handap. Tika kumpul kene para ulama ikhtilaf di zaman Imam Ahmad natalakeun faman syaa'a fawadahu wa man syaa'a yursiluhu. Sing saha jalmi anu hoyong sedekap mangga, anu hoyong irsal teh ka handap oge mangga. Ucapan Imam Ahmad nuduhkeun di zaman harita keneh tos aya perdebanan pendapat. Anapun jalmi-jalmi anu kahandap sami Allah liman hamidah teh kahandap deui. Dumasar sampai dumasar kana kaumuman hadis summa qala sami Allah liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa'tadala hatta yarji'a kullu anfin fi mawdi'ihi muqtadilan. Teras Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah bari ngangkat dua pandanganna teras iktidal tegak dugikeun ka sadana tulang uwih deui kana tempatna masing-masing kalawan lurus. Kalabat dua pandangan upami lurus mah kahandap sanes ka ieu. Eta dalilna. Anapun dalil anu dicepeng ku jalmi-jalmi anu sidaqah dumasa hadis sahih riwayat Imam Ahmad dina kitab Musnad Ahmad hadis nakatan fi Wa'il bin Hujr radhiyallahu an Wa'il bin Hujr thumma qala sami Allahu liman hamidah fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wada'a ala sadrihi. Imam Wa'il bin Hujr ras Nabi sallallahu mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka abdi ninggal Nabi nyepengkeun pandangan katuh ka pandangan kenca teras disimpen dina luhureun dada. Hadis sahih diriwayatkeun ku Imam Ahmad dina kitab Musnad Ahmad. Dumasar kana hal eta maka sidaq eta nu kahiji. Dalil nu kadua nalika salat khusuf sareng khusuf salat samagaha gerhana salat samagaha tetapi salat gerhana dilakukan dina sarakaatna 2 kali ngadeg 2 kali ruku. Jadi rakaat kahiji maca iftitah, maca Fatihah, maca surat. Teras ruku, saatos ruku naon deui? Maca Fatihah deui, maca surat deui. Tah, nalika ruku nu kahiji sami Allahu liman hamidah, ka mana ieu pandangan? Ka ieu deui sidakep deui. Mana dalilna? Sami sareng dalil anu salat biasa. Anu nuduhkeun kitu sidakep. Eta dalil nu kadua. Tah, kumaha bantahan ka dalil anu kahiji? Dalil nu kahiji anu netelakeun
masing-masing. Maksudna sanes tulang sadayana tulang, tapi maksudna tulang belakang, tulang punggung. Sebab iktidal harusna ngalempengkeun tulang punggung. Cobi hadis sahih riwayat Imam Muslim, iktadilu fir ruku'i was sujud. Aranya kedah iktidal nalika ruku sareng sujud. Jadi maksud iktidal dina ruku sareng sujud teh ngalempengkeun tulang tonggong hungkul sanes panangan. Ayeuna lamun nuju sujud iktidal kedah lurus atau sanes iktidal atau sanes sujud berumpamana nuju sujud kan si sampean bengkok panangan bengkok nuju sujudnya lamun kedah lurus mana panang. Nah, jantan kembali itu iktidal nuju ruku iktidal nuju sujudnya ngalempengkeun tulang tonggong. Dumasa karena hadis anu oge ti Wa'il bin Hujr la tujzi'us shalah liman lam yuqim rajulun sulbahu fi ruku'i was sujud. Teu sampurna salat jalmi anu teu ngalempengkeun tulang tonggong nalika ruku sareng sujud. Jadi iktidal artosna ngalempengkeun tulang tonggong nuju ruku iktidal nuju sujud iktidal nuju calik iktidal nuju tati oge iktidal. Iktidal teh naon? Ngalempengkeun tulang tonggong. Lafaz hadis gugah tina ruku sareng gugah tina sujud persis sama. Nalika gugah tina ruku, summa qala sami Allahu liman hamidah. Terus Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibai. Terus anjeunna bari ngangkat dua panangan sajadah sareng bahuna wa tada. Bari iktidal hatta yakulu amil fi mawdi' mutadilah. Dugikeun ka sadan ulang uidai kana tempatnya masing-masing kalawan lurus. Eta nuju iktidal. Kitu ni nuju sujud bari cari. Nuju sujud summa rafa'a ra'sa. Terus anjeunna ngangkat mastakana. Wa fana lijrijahul yusra. Terus anjeunna ngampalkeun dampal sampean anu kenca. Wa jalas wa qa'ada alaiha. Terus cari dina luhurna wa tadala. Terus iktidal hatta yarji'a kullu amin fi mawdi' mutadilah. Dugikeun ka setiap tulang uidai kana tempatna masing-masing kalawan lurus. Dilakatan persis sami sareng ruku. Nah sekarang ayeuna nuju calik. Di mana panangan? Nah panangan ngarumai gigir? Henteu. Nuju calik panangan disimpen dina luhureun tur, dina luhureun paha-paha pingping. Kitu tanya. Teu lurus ka handap bengkok. Naon sababna? Sabab iktidal nu dimaksud ngalempengkeun tulang tonggong hungkul. Henteu ngatur atau nabi ngajelaskeun posisi panangan. Terus di mana atuh panangan nalika iktidal sabada ruku? Tah hadis Wa'il bin Hujr tadi netelakeun ka dieu. Wa'il bin Hujr netelakeun faraitu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa ala sadrihi. Abi ninggal kusoca nyalira anjeunna nyepongkeun panangan ka tuh dina panangan kenca terus disimpen dina dadana. Lalu masa karena hal ieu maka sejalmi-jalmi saha Syekh bin Baz Al-Utsaimin sareng Syekh anu sanesna nyunnahkeunna teh iktidal teh sedekah alias sedekah. Tapi sakade dia ikhtilaf ya. Di Saudi imamna rata-rata sami Allah liman hamidah sedekah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi jamaah nama benten-benten. Kalau di dia imamna sedekah tapi jamaahna aya anu sedekah, aya anu tergantung ilmu anu nepi ka anjeunna kitu tanya. Dumasa kana hal eta maka sedekah puntenna sanes ciri khas kelompok tertentu sanes. Oke, sedekah puntenna teu kenging dijadikeun cukang lantaran papasean di kalangan jamaah masjid. Abdi ma'alim ngamamun kadinya teu sedekah. Abdi ma'alim langsung sedekah karena tadi ngata. Nih, terus mikir deui kana keyakinan masing-masing mangga orang tetap sasarangan dina perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Kayak deui kan itu nya. Usahain sok segan enak terus jataman. Halo Usahain. Sok SMS sok baca. Salam.
asan duhur atas duhur apa teh asan umpamana dia teh asan duhur terus dugi ka bumi pas asar umpamana di Jakarta jam 11 dugi ka bumi jam ka Bandung jam 4 ya nah di jamak kosor atau pintu teh upami tos di bumi tos di safar terkenging di kosor tapi mengukur di jamak hukul jadi salat kalau saat salam langsung komat di ulah wiridan saat komat mangga salat asar 4 rakaat oke saat salat asar namanya orang wirid ya wiridna oke sekali gitu 2 kali gitu ya kaja pikir upami di Jakarta tahun 11 orang di Selacau umpamanya dongkap ke Bandung umpamanya tos asar 3:30 nah dasar dugi ke bumi mangga di jamak kosor sebab orang masih di jalan dasar dugi ke bumi sanos tos dugi ke lemburnya lira tapi sadar dongkap ke bumi orang masih dianggap di perjalanan kene kenging di kosor wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu apa terusan? Ibu-ibu ya terakhir bapak-bapak tidak yang kembali naros mangga Abu Raihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Singkuri kamu di Bandung. Nah sholatnya kena di sholat Bandung di mana? di Sindang Palai ini. Di mana Sindang Palai? Di Bolerang, di Bonewa. Dan Dewa di sini ya. Sikira. Jaga diana Doto, Pak Koko, kalau nasar. Oh iya. Iya. Kurang terus di ya patarosan orang Selacau nah ke Bandung dianggap safar atau nanti. Kurang terus dijelaskan batasan safar. Safar teu aya batasan na Quran sareng hadis anu sahih. Hadis anu sahih benten-benten. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Imam Muslim 3 kilo di mana di Madinah anjeunna di kosor 2 rakaat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja masiratan thalathati abyarin aw farasih sallallahu alaihi Nabi SAW mengangkat saat di Madinah saat tebing 3 mil atau nabi farsa anjana sholat 2 rakaat 3 mil teh kinten-kinten 5 kilo setengahan langkung masa kedip kinten-kinten sakitu anjana terus dikosong dina anu sanes Nabi SAW nalika perang Tabuk dikosong sareng-sareng walhasil teu aya dalil anu tetap naha di kosor nate sabaraha kilo. Dumasar kana hal eta maka ya para ulama netelakeun yen batasan safar wikeun kana uruf. Uruf teh kebiasaan kesepakatan masyarakat di daerah urang. Ayeuna kieu. Nah urang Selacau poe angkat ka Bandung dianggap nyabah teh. Tinggal kasesederhana ulah ditinggal kebiasaan hiji jami upami hiji jami maka tengah wakilan sadayana umumna urang Selacau enak boleh bari angkat ka Bandung nya jami geuning ge sapatu gitu nya rambutna kulimis terus seungitna ge sabotol seep teh kita harus ka mana nyobok ka mana ka Bandung nyawa teh bahasa Arabna naon? Safar. Berarti upami mayoritas orang Selacau siga kitu, upami angkat ka Batu Jajar ka Cimareme ka Cimahi dan karena asal-asalan, tapi pas ka Batu benten. Sebab nyaba teh. Maka nya orang Selacau ka Bandung dina wanci harita dianggap safar. Tapi upami mayoritas orang Selacau ke Bandung terus asa jalan kacai gitu tadi ke Bandung teh sengaja itu gitu naon gitu kekerahnya nak auto seueur kekerah dandan gaya-gaya teh sebab eta mah amun we sadesna nyabaan maka terus teu nyabari daina taros atau 3 umumna orang Selacau lamun ka Bandung nyaba sadis
So sekap sakit halanya terus tabu setengah 5 kira sekedik insyaallah orang terpandai dua salah anu bade dongka. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.